Dia lebaran teh kuat pabalata kurut dalahar teh. Lo bawa SMA mah. Dia ada nate lauk galeun ge beak we lauk geus tilu poe ngahaneutkeun. Ning geus gararing cabe geus lebaran orang geus tararenang. Adana yang panas popel teh gararing meureun mah. Ning geus tilu poe teh nyeusehan. Ini baju si neneng ya ada negara ya. Ampun Gusti, aing mah lebaran teh ayeuna mah teu bisa ka mana-mana, dek ulin-ulin ka mana atuh. Tempat ge da eueuh ditarut tuh. Mengan aing nyamper si Mimin sugan. Aing kan boga BBL keneh tah, loba keneh. Dan boga ieu si kalapa tah. Da kalapa mah gede ieu mah sikina meureun. Aing mah nya si Mimin teh nya. Eueuh sendal lebaran mah kos kieu aing nu kamari leungit. Ayeuna wayah namanya maling deh nu tatangga aja aing banding ulah kacuga. Aduh cedem ting. Ya panas kemana pakaian tegara. Assalamualaikum, Ce. Waalaikumsalam. Iya karena mah Ce. Bawa wae ulin teh. Euceun teh jalan-jalan lebaran. Kapan aya nama aing kamari rek atur ge yang dicegat ku SPBB. Urang mah ada alhamdulillah urang mah tempat wisata ditutup teh. Soalnya lamun tempat wisata dibuka budak sok hayang jalan-jalan. Sakua urang kamari urang budak we si neneng hayang ka Curug cenah hayang ngebak. Tapi nepi henteu. Henteu di jalan teh dicegat ku SPBB teh balik. Teuingan ku karunya atuh olok-olok bensol. Si eta mah Iya aing boga bebel aing mah tuh boga segi kalapa. aing ge bebel mah tuh aing di dapur. Aya lu hayam nu garing sabelah. Terus Tuh aya. ngeunang keneh lo. Nah, ngeunang najan galeun ge ya Allah mah. Oh, atunya mau kumaha tuh nya atas lebaran mah sok loba BBL. Loba apa pan geusan lebaran lagi. Ieu masih kira ce, lamun kalapa mah gede atuh. Lalu tik amat tuh. Pajikan sikina meureun. Sama nu bapana budak meureun deh aya. Bapana budak kumaha, bapana budak kan lebih gede ti kieu. Pan burutnya. Heeh, cok geuning apal bae, cuma Tapi balik eta teh. Tuh wae. Hah? Yuk. Diuk. Heeh, cangkul apa? Oh, cangkul aing berat ieu teh mah mau. Eta mah sare ka mana ka dia ka mana? Nah aja aing rek ngarumpi bari mau BBL ieu. Aing arang ginang nu kamari teh nanar sih. Oh, meureun urut pangandaran. Heeh. Ieu diukna ieu. Atuh di mana deui? Adek dahar mah itu aya. Kupat gitu. Kupat loba keneh meureun. Aya 3 kali dihaneutkeun ku aing. Astagfirullah. Eta cimplo aya cimplo. Heuh cek aing ge tadi aya lu mas ge aleun, lu hayam ge aleun, daging mah daging eueuh kabari daging ieu. Teh ladang panganteuran teh atuh sia. Heeh. Awet aing mah. Heueuh. Cem di bawah. Naon eta? Si teu maca apa euceu ieu teh bisa macan teu. Nabati. Ieu. Urang kan atuh bareng-bareng. THR di saya. Ada mang THR eta urang teh gede itu di warung sebelah. Pada ngutang wae cenah menang THR. Ning enak mah gantinya. Naon? Nabati teh. Ganti naon? Pan emang teh sareng nabati teh coklat-coklat gitu dah. Heeh. Ieu mah kok bolong tengah mah rolong loba kembang-kembangan kutu. Oh, eta mah dapati zaman ayeuna. Pabrikna anyar, digeureun imah pan pabrikna. Tuh, Perasaan nabati mah teh kieu dah. anyar euceu pabrikna ge deukeut imah. Nya kaleng nama nabati. Heeh, terus Nah, eusina kembang goyang. oh, nabatina eta teh rada digoyangkeun jadi barolong teh jadi. Oh, nabati goyang. Keur nyieuna teh dikieu-kieu. Asyik. Udah kemarin jalan-jalan batur mah lebaran teh pan ulin. BBL Rangginang aya. Oh, tulen di bawah dia aya mah. Di dia mah beak wae. Beres sih aja boga tetangga teh. Balangkeun nya. Nu sarung Udah. Kemarin kan mana mah aku dulu kebo. Hah? Aku dulu kebo. Ulu kebo. Hmm. Di kumaha ya? Gua ada gua prokeun, tapi kacena saat gas beak terus asak henteu. Oh, leuh. Wae aya. Leunah teu nabati buatan aing. Nah, tapi rada tes kumaha gitu nya. Aing kakarek aing aya nabati anu rasana pas ieu. Tarsi. Bentukna. Assalamualaikum. Bentukna doang. Waalaikumsalam. Ente jalan-jalan maneh? Jalan-jalan ke mana? Ditarutup enak mah. Ini si Narsi. Urang mau BBL. Mau tah? Mamawa ieu nabati manehna. Nabati itu urang aja. Nabati sina kembang goyang. Nabati anyarnya. Pabrikna ge deukeut imah. Nabati sina kembang goyang. Iya, mumun asli. Bohong nipu sarua eta ge. Pas ranginang geus teh. Biskuit. Keren dah. Hah?
naon? Biskuit terangga. Biskuit Tahu terang. nggak pernah eueuh kayak main doang tuh. Biskuit terangga. Dua deh anaknya. Teh eta teh jadi pertanyaan bapakna teh ka mana nya? Justru eta biskuit terangga orang bukanya. Ayo biskuit naon? Duda apa? Lima duda Luas. Hah? Ayo. Ayo, hampura aja. Tong sampah ieu teh geuninganan. Atuh tuas teuing. Sing eling atuh teh mumun. Coba eta teh moal alabatan sugan di alas eta anak kaleng sia mah. Aduh wae. Kalau launan lain muka. Hampura tuh. Tuh ya, asli kan tuh biskuit kabeh. Iya asli. Coba hayang ngasaan tadi. Nya, ieu menang THR mun kamari. Maksudnya ke heula nah, mana mah kadikeun saha emang. Wah, muka dia mah disuguhkeun meureun nya. Disuguhkeun. Mereka duakeun heula jan si Neneng. Wah, kok mau? Wah, kok Kok emak. wah anak kamu juga pulang keluar kan. Untung jaraknya ka ditu aing. Atuh ngeunah. Saka tuh graduakan yang kaduakeun mah. Udah bae ka sawe. Mal ieu. Buset aing mah Teman ibu anu BBL aing atuh rek direbutan mah. menyanabat di sini kembang goyang. Nah, Anu mumun cokot-cokot wae. Ya mun jadian mun tak etang sekian. waktu urang kok senang hidup. Mendingan aing balik ku bawa tak kalapana. Kudu teuing. Kakak habis Aing kucing jeung antara. beras meureun. Salah dia. Bawa balik kalapana kabeh. Tapi orang minta kalapa tuh izinnya. Salah apa? Salah anu mana? Minta di mana mawati teh ya. Oh, aku di bang kalapa jeung kieu mah aing aja Tapi ente eta urang jan sini. kalapa ongko kue ongko nungtungna mah. Sauti. Nah, itu. Yo, cek urang dibere tuh kalapana mah kabeh nya kager euy nya. Atuh heuh. Nuhun nya kabeh. Kalapana kabeh jeung BBL nu tadi. BBL anu urang. Urang rek balik lah. Balik. Ikan maraban budak. Oh yang geus atuh. Heeh nya. Aya jan sini nang teh. Saya cek. Itu kayak lumayan menang kue menang kalah pada mana BBL lagi eueuh si Narsi kalah pada juga si Narsi mah di wae pasti dibawa Kamu ya bisa aing makan mau ke makan buat mah. Buah lagi. Kaki ngepaknya juga nggak barang hakam mengkenem ke jalan oke kayak awi-awi akam. Untung nama aing menang kahakanan diurut heueuh. Tangkeng sama tok. Pakai nikmat bukan bang hakam ke jalan. Geus meujeuhna mireun seuneu ieu teh boga cai-cai acan. Mah, aing bawa hakam lo. Aduh, sia Narsi, gadek sama lempang na menin tempat tempoholan. Undangkeun atuh saroh. Ai singgung mana ka mana? Ya. Gapeng. Duh, heula atuh na eta di. Asa lebaran aya geus nginjak ka mana wae ka tempat wisata. Oh, aing gale-gale. sia Narsi kalapa dibawa deui Marerewas Ai sia, ngarerosa tuh si Narsi jadi nyember ka aing. kunaon aing mana Panca teh geus dijongklokkeun, geus dietakeun, ayeuna geus disembur. aing mana yakin kalapa doang Ai setai datang teh assalamualaikum. atuh kalapana dibawa deui tapi mere dibawa deui kalapana Kata naon? biskuit aing mah Yo, aja lebaran kene ulah sok parasea tuh. atuh sia kalapana di kamanakeun aing nangan eueuh cenah jan aing kalapana Kapan tadi digigireun meureun aya. apa di bawah si mumun ya Hilap di bawah sini. nabati eueuh Nabati apa kembang goyang? oh eta anu nabati si kembang goyang Oh, meureun cek mainna mah ditukeran ku ieu ku
Kunaon. Kue tadi mana kue? Udah wae. Suka dibawa ke kiri. Tadi bawa. Manusia melenggotan tadi ge. Apa ketinggalan gitu di jalan ya? Tadi ke labu. Mana tangan? Aing ngedek si Mumun, aing curiga ka si Mumun soalnya langsung mabur tadi teu bebeja kan. Apa dibawa deh ku si Mumunnya? Mana ini? Aing dek si Mumunnya seduguan Ini di dieu. buaan. Sama ngilu. Mal, aing kan udah gironan ini sana. Makan itu. Tadi mah asa di dieu. Aing si Mumun. Si Mumun. Aman buru. Susu. Ayo behakan sa si anak si gini. Buru. Bangnya kasih narasi nih, wae kapan sih najar aing gini kan. Kamarnya ada ruwet. Tapi kuit terus aing badong kabagen. Mimin. Tahu sih Biskuit mana? Biskuit aing. Kelapa aing mana? Ya, kalau pasti ya. Ya iya biskuit sia. Sedih ya biskuit aing coba ngopo. Tahu aing gede tipu narasi deui itu aing dibere sakit tuh. Terus ya kabehnya. Deui ku si narsi. Di bawah jeung plastik lah ya timbang dibere sakit. Tadi saya misalkan si neneng. kelapa aing sih blok kabeh. Kalau aing oge ieu mah. Menengere sinar si. Narsi ngaranna ge ka aing. Apa saya jangan aing nya? Bilang sama pundung. Satu biskuit sege aja mah kelapa doang. Awas ya ulah ulin ka dieu deui sia. Awas ulah ulin ka jalan-jalan deket aing deui. Lang apa ulang-ulang hiji deui jeung urang sia maneh. Sok kata kalapa.